Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parwargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui dina hanca neraskeun carita tatar Sunda. Sakumaha biasa ieu carita tatar Sunda didugikeun ku channel anu dipikameumeut ku urang sadayana ka para wargi anu mikalandep kan dongeng Sunda. Mangga diantos dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng Sareupna di Pajajaran karangan Bapaan Merdeka Permana. Dina dinten ayeuna ieu dongeng majeng kana seri anu ka-50. Sakumaha anu kauninga? Dina seri anu sateu acana hanca urang teh dugi ka medar Suji Angkara teh nya. Anu harita nuju Mukalalayang atau nepi surat teh anu dikintun ku Yogas Citra teh nya. Tak kumaha lajengna ieu carita? Mangga urang sami-sami bandunganku sadayana, mudah-mudahan sakali deui ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngedangukeun Sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-50. Naon cenah ieu maksudna ama? Nah si Yogas Citra teh nolak kana lamaran urang. Cek Suji Angkara leungeunna nglepar tepikeun kasusunan daun lontar. Anu eusina surat oge pipilueun nglepar. Geus kitu Suji Angkara nyarita deui. Naha cenah Ki Bagus eta salaku bapana maning sakitu yakinna yen lamaran bakal ditarima. Teuing atuh ama oge teu ngarti. Tembal Ki Bagus eta. Jika nama ieu teh kalepatan ama. Atuh make ngabatalkeun papacanganana si Banyak Angga jeung si Layang Kingkin. Cek Suji Angkara sorana teh karasana teuli. Sia mah nu dipikiran teh ukur urusan sia sorangan Suji. Cek Ki Bagus eta. Geus kitu Ki Bagus eta nerangkeun yen maksudna misahkeun hubungan Banyak Angga jeung Layang Kingkin teh cangkan Layang Kingkin dikawin ku raja. Lamun si Kingkin jadi permaisuri raja, kadudukan urang bakal milu ngajaul kapan. Ama bakal beuki laluasa ngadalian raja. Ama ngasongkeun si Kingkin ka raja oge, sangkan raja ngaleupaskeun si Inten. Tah lamun si Banyak Inten geus dipiceun ku raja, apan sia bisa mulungna bari teu bangga, omong Ki Bagus eta. Tapi Suji Angkara kalah kangaharuk harita teh. Ngan ari soal si Yogas Citra nolak lamaran mah eta lain masalah. Tur ama teu kungsi ngaduga kitu. Cek Ki Bagus eta deui bari rumenghap. Si Yogas Citra tetetela geus nangtang urang mana kumawani nolak lamaran oge. Ama nganggap enteng maranehna. Harita Ki Bagus eta kacida amakeunana katingali tina pameunteuna anu geuneuh. Malah harita teh ngagebrag meja dampaleungeunna teh. Tepikeun kabeulah
Ama, kaula nganggap yen ieu masalah teh tetep ama anu geus nganggap enteng ka maranehna. Jadi tetep ama anu lepat mah. Cek Suji Angkara. Belegug sia. Sia mah bisana teh ukur nyalahkeun kolot. Nya kumargi gara-gara ambisi ama. Sacara teu langsung ama parantos megatkeun ka bagia jisim kaula. Cek Suji Angkara. Cing, sakali mah sia diajar ngeunteung. Sugan sia bisa apal tapi ka mana ajian sia dihareupeun deungeun teh. Ceki Bagus Seta. Naon maksud ama teh ye? Geus loba beja euy. Yen sia mah bangkawarah teu bisa ngajaga harkat diri deuleu. Ceki Bagus Seta. Naon maksud ama teh? Naon maksud ama sia. Dikira ceuli aing ngan hiji dengekeun sia welus. Peuting kamari anu ngarurug imah sia teh kabeh ge anu ceuk sia anak buah anu satia satuhu ka sia. Eta kabeh geus nuding sia salaku jalma tukang rucah anu biasa idek liher dina urusan bikang. Untung kabehanana geus dipodaran jeung bangkena dipiceun. Coba lamun ieu wiwirang kanyahoan ku batur. Ceki Bagus Seta harita teh ngabalukarkeun Suji Angkara ngeluk tungkul sakedapan lir bueuk meunang mabuk. Hei, sa eta? Ki Bagus Seta nyentak sabab kadenge hiji gerakan lengkah. Tetela anu datang teh Ginggi anu rurusuhan anggeui baki dieusian ku cai jeung lalawuhna. Rek naon sia ka dieu hah? Ceki Bagus Seta mureleng. Ieu nun leueuteun. Cek Ginggi. Montong calogog sia. Nya nyahoanan ari teu digero mah sia teh. Ceki Bagus Seta. Mangga atuh Sun. Cek Ginggi bari nyodorkeun cai jeung lalawuhna dina meja. Geus kitu mah manehanana ninggalkeun eta tempat ngan nguliwed ka tempat manehna nyumput jiga tadi. Nyumputna dina hordeng jangkung Ginggi teh. Tita tadi oge Ginggi mah ngadedengekeun obrolan bapa jeung anak. Ngan nyumput dina hordeng jangkung. So, ngaku sia. Bener teu salila ieu sia resep ulin birahi jeung sambarang bikang. Kadenge sorak Ki Bagus Seta. Tapi Suji Angkara henteu nembalan langsung malah aya kesan ngasongkeun pananya deui. Ama, sadayana jalmi oge gaduh kahengker dina jiwana. Nya kalebet ama nyalira. Pokna. Naon sia? Mangga ama bade maehan bade nyacag awak jisim kaula ge bari dicacag di walang-walang. Tapi waler heula patarosan jisim kaula. Panalik naon sia, hah? Jisim kaula hoyong terang aya hubungan naon antawis ama sareng Ki Banaspati. Cek Suji Angkara. Sakedapan kaayaan teh ngadadak jempling. Montong sok newo-newo sia. Aing teu boga hubungan khusus kajaba sawates gawe. Ki Banaspati mah bawahan ama dina urusan seba jeung pajeg nagara deuleu. Tembal Ki Bagus Seta. Jisim kaula curiga hubungan salira duaan aya anu langkung ti sakadar atasan sareng bawahan.
Cek Suji Angkara. Nah sia make nyarita kitu. Atuh daradad Suji Angkara teh nyarita yen salila ngayakeun lalampahan ti wilayah Karatuan Talaga tepi ka Pakuan loba ngalaman hal-hal anu teu asup akal cenah. Di Kandagalan teh sagara herang jisim kaula edeuk dipaehan ku Ki Banaspati. Sabab jisim kaula mergo manehna yen hasil kiriman seba ti Talaga dibegal ku anu ngaku anak buah Ki Banaspati. Jisim kaula laporan ka ama tapi asa teu katinggal lajuning lakuna. Ama jiga nganggap teu aya masalahna naon. Cek Suji Angkara. Jempling deui nu kadenge ukureng hapranjug Suji Angkara. Ieu kajadian aneh ku kitu sababna jisim kaula ngajudi yen antara ama jeung Ki Banaspati keur aya hiji gawe khusus. Cek Suji Angkara. Ki Banaspati masa memehna henteu apaleun yen sia teh anak ama. Cek Bagus Seta. Asa kirang eta waleran teh sanes ukur eta. Cek Suji Angkara. Ama henteu ngawaler nah basa jisim kaula laporan soal kajahatan Ki Banaspati anu ngabegal hasil pajeg ku ama henteu ditindak. Tos puguh ning ari rencana Ki Banaspati bade maehan jisim kaula mah ama hare-hare pisan. Ama oge teu geruh yen hasil seba sareng pajeg ti wilayah wetan teu dugi ka Pakuan. Cek Suji Angkara. Geus kitu Suji Angkara nyebutkeun yen Ki Banaspati ngukumpul hasil pajeg ti wewengkon wetan teh dipake ngabangun angkatan perang anu dipuseurkeun di sagara herang. Ama teu ngalaporkeun ka Kangjeng Prabu yen hasil pajeg kalah dianggo nyusun kakuatan angkatan perang di sagara herang. Cek Suji Angkara. Beb jarempling deui ginggi anu nyumput tukangan hordeng ukur bisa ngaduga. Bisa jadi cenah Ki Banaspati punten bisa jadi cenah Ki Bagus Seta rada kateter ku panalek Suji Angkara. Bisa jadi ayeuna Ki Bagus Seta uteukna keur muter neangan jawaban anu pas kana eta panalek. Jawaban anu kumaha anu kusia dipikahayang teh ayeuna jalu. Cek Ki Bagus Seta akhirna. Jempling sajongjongan jigana ayeuna giliran Suji Angkara anu keur mikir-mikir. Cobi waler soal tarekah Ki Banaspati anu nyusun kakiatan angkatan perang di wilayah sagara herang. Cek Suji Angkara. Ki Bagus Seta ngajawab yen kakuatan militer di wilayah wetan kudu dikuatan sabab napal Wates jeung Cirebon. Cirebon ti Bareto ngajabelan wilayah Pajajaran jelu. Loba wilayah Pajajaran anu minahkeun kasatiaan mayar seba ka Cirebon. Pakaya Pajajaran kudu diamankeun, cara nanya kudu nguatan angkatan perang di wilayah wetan. Raja oge satuju hasil pajeg dipuseurkeun di sagara herang. Namung seueur pakaya nagara anu teu lebet kakas nagara oge teu sadayana dianggo pikeun ngabayuan angkatan perang. Jisim kaula ngajudi yen ama jeung Ki Banaspati keur ngukumpul harta baenda pikeun kapentingan diri pribadi. Cek Suji Angkara. Bab jempling deui.
tah jisim kaula moal barangger ayeuna mah margi sabagean ti eta harta jisim kaula oge ngiring ngaraosan. Jisim kaula moal geruh namung tang tayungan oge atuh diri jisim kaula cek Suji Angkara. Pan tebi ka kiwari sia salamet teu diroga hala ku si Banaspati cek Ki Bagus Eta. Sanes eta wungkul ngaran hade jisim kaula kedah ditang tayungan ku salira tutupan sagala rupa polah jisim kaula anu sakideuna bakal nurunkeun harkat darajat diri ama cek Suji Angkara. Ting haruleng deui ngan sabot kitu kurunyung ponggawa manehna laporan yen aya tatamu. Saha cek Ki Bagus Eta. Kaula nun Gusti Banaspati. Tar eusi dada Ginggi ngageter. Kaayaan ge mungguh jempling heula jiga-jiga Ki Bagus Eta keur mikir-mikir nah hadek ditampa atawa moal eta tamu teh. Nah ama bangun anu rumegag mangga we sina ka dieu supados jisim kaula langkung paham cek Suji Angkara. Sina asup cek Ki Bagus Eta nitah ponggawa. Tekung sirila antarana kadenge sora lengkah anu hampang kacida. Buktina sawaktu nincak palupuh ge teu kadenge ngarekek. Wilujeng sumping Ki Banaspati kadenge sora Ki Bagus Eta. Sayu jejaka teh. Kadenge sora Ki Banaspati anu badag jeung semu peura jarempling. Aya masalah penting manawi kadenge sora Ki Bagus Eta. Nya aya soal naon manawi. Tapi kaula embung aya ieu jalma cek Ki Banaspati. Suji indit heula Andika indit heula ti dieu wayahna cek Ki Bagus Eta. Kadenge lengkah anca Suji Angkara bangun anu seunggah nampa pangusir teh. Sok caritakeun aya perkara naon atuh cek Ki Bagus Eta sanggeus Suji Angkara indit ti dinya. Keheula masih aya keneh saurang deui anu sakirana bakal ngadidengikeun paguneman urang cek Ki Banaspati. Saha nya cek Ki Bagus Eta. Ngan ari Ginggi mah hatena geus reuwaseun kacida. Komo sanggeus karasa aya angin semu panas ngaheab nebak hordeng. Ginggi inget nya ieu jurus beledug hawu nu diajarkeun ku Ki Darma teh. Aduh pohara ieu. Paikno. Aya jurus beledug hawu sagala ya. Alah nya jo ngaheab kitu teh. Pak Nurdin. Basa di jero guha kapur ieu jurus kungsi dipake ku Ki Rangga Wisesa pikeun nyerang manehna. Ginggi mah teu resep kana ieu jurus lain Ki Darma teu hayang mere ngan Ginggina anu embung nampa. Manehna teu resep kana jurus-jurus kejem anu tujuanana ukur rek maehan. Tapi sanajan Ginggi teu kungsi diajar lain hartina teu nyaho pisan sabab ari secara teori mah manehna oge apal. Komo sanggeus sajero 3 bulan Ki Rangga Guna ngajarkeun jurus pamunah pikeun nyinglar eta serangan. Ceuk penjelasan Ki Rangga Guna nyaeta dulur sakembaran Ki Rangga Wisesa atea. Aya 2 rupa ilmu tanaga jero. Jurus kahiji bakal ngalahirkeun hawa panas.
Jurus kedua bakal ngalahirkeun hawa tiis. Henteu loba urang Pajajaran anu apal kana ieu jurus, kajaba anu geus boga kakuatan jiwa jeung anu geus pinter ngadalikeun hawa murni anu aya dina jero awakna. Hawa tenggelan anu karasa panas bisa disebut tanaga kasar, sabalikna hawa tenggelan anu tiis mah disebut tanaga lemes. Kasar bisa dilawan ku kasar, lemes bisa dilawan ku lemes. Tapi kasar oge bisa dilawan ku tanaga lemes. Ngan bae, lamun tanaga panas diadukeun jeung tanaga tiis, bisa ngabalukarkeun kajadian anu pohara. Mun dina ilmu zaman kiwari mah ilmu fisika, kekuatan positif jeung negatif diadukeun cenah kitu. Barudak dialajar di sakola geuning. Bisa ngaluarkeun cahaya ting buricak tur engkena robah jadi seuneu. Ceuk dongeng Ki Dharma bareto kungsi aya adu jontor atau ngadu kasaktian antara Nyi Rambut Kasih, Ratu Karatuan Sindang Kasih anu jogol jeung Nyi Siti Armilah ti Cirebon. Jogolna di tengah leuweung luang liwung anu jembet ku tateuhan jarangkung. Ieu jua jawara wanita teh papada ngaluarkeun ilmu. Hawa panas dilawan ku hawa panas deui. Hawa tiis dilawan ku hawa tiis deui. Ngan basa antara hawa panas diadukeun jeung hawa tiis, langit ngadadak angkeub, angin gede lilimbungan. Sora gelap dordar di eta tempat, tur akhirna ngabentar batu ngabentar kai. Batu ting burusut tangkal kai raruntuh. Beres anu jogol anu tadina leuweung jembet teh robah jadi lenglang sabab taneuh jadi rata. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, urang rehat heula sakedapnya. Turan wilujeng wayah kieu ka sadayana yeuh. Anu masih keneh manco mikalandep kana carita Tatar Sunda, khususna dongeng Sunda sareupna di Pajajaran. Hapunten sakali deui kumargi aya wagelan ieu channel atanapi rohangan teh ngalihnya. Para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mikalandep kana dongeng, manggalah nya pa beja-beja we nyuunkeun dibewarakeun ka sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda, channel dongeng Mang Aa supados ngalih we ayeuna mah rohanganana kana rohangan enggal anu ieu sadayana nya. Aturan ujung wayah kieu ka Teh Enji di Pandeglang, mudah-mudahan sehat. Pak Ep Karsim oge di Cimenyan, mudah-mudahan damangnya. Lajeng Bu Lela Sukaesih, Teh Rita Ersih, Pak Permana Hadi Wijaya oge wilujeng ngadangukeun. Lajeng ka Panana Samsudin di Buah Batu. Oge ka Kang Rendi di Ciamis kumaha damang anu sami-sami teras manconya. Lajeng Pak Ikno haturan nyuunkeun dibewarakeun we Pak Ikno nya sadayana dina tiap channel ya. Lajeng Pak Jaki Mubarok, Pak Ali Alun oge wilujeng ngadangukeun. Pak Endang Awaludin kumaha damang di Sukamanah Barat Cikampek, rayina Pak sahanya lap deui. Pak Uwon, rayina Pak Uwon. Lajeng Teh Yom Puspa, Pak Taryo di Jambi, lajeng ka Bapak Uwon oge Pak Nurdin haturan wilujeng ngadangukeun. Oge ka Pak Guru Yana Maryana haturan wilujeng ngadangukeun. Atuh nu sanesna mah anu teu acan komen kumargi ieu teh painten teu acan ngaralih ya can aruningaeun sadayana nya. Anu sok biasa manco dina channel dongeng Mang Aa sakali deui Pak beja-beja we lah nya. Anu sok biasa manco mah ngaralih kamarna gitu ka dieu. Atuh supados teu nyang kolong tinggana waktos mah mangga urang sami-sami teraskeun wae ieu dongeng. Mikir kalebah dinya ginggi jadi mandeg mayong, nah eta serangan hawa panas teh eudeuк dilawan ku naon. Lamun dilawan ku hawa panas deui, ginggi pasti cilaka.
Sabab manehna teu pati gemet latihan ilmu kitu. Ilmu anu rada jejem disuprih mah nyaeta teunggelan hawa tiis anu dibikeun ku kirangga guna. Tapi lamun ayeuna dipraktekeun nyaeta kudu dipake ngalawan serangan hawa panas, balukar anu diakibatkeunana bakal pohara. Boa ieu imah bakal hancur pabarurantak deui. Da teuing geumpeurna sapangeussi puri bagus eta. Ngan untungna Ki Banaspati oge jiga kitu mikirna teunggelan hawa panas anu dikaluarkeun ku manehna teu sakama-kama. Jigana asal ngoyagkeun hordeng we atawa anu leuwih ti eta mah asal jalma anu keur nyumput ngarasa we yen polahna geus kanyahoan. Lamun siang ngarasa jalma pinter ulah kecing nyumputkeun ajen diri. Ayo keluar sia tina panyumputan, cek Ki Banaspati. Geus kapalang katohyan atuh kapaksa Ginggi luncat di tempat nyumputna. Baruk sia geuning. Boh Ki Banaspati, boh Ki Bagus Seta papada reuas mireung anu luncat tetela Ginggi. Andika geus wawuh kabadaga kaula Banaspati, cek Ki Bagus Seta heran nataku. Ieu budak ku kaula geus diaku salaku bawahan kaula. Tapi ieu budak belegugna kabina-bina euy. Eueuh hiji oge tugas ti kaula anu dijalankeun, cek Ki Banaspati. Mun kitu aing kapalingan atuh. Geus sabulan ieu bebenyit jadi badega di dieu. Gawena ukur purah ngurus hakaaneun keur sema. Geuning ieu mangkeluk teh jalma bedas, Ki Bagus Seta asa ditipu ku palah Ginggi anu meyuni ucing. Ieu budak geus ngaheureuikeun ka kula. 2 minggu nu kaliwat kula marentahkeun ponggawa jang nyiksa ieu budak. Tapi mungguh pinter manehna mumul ngalawan antukna kaula anu tadina geus curiga jadi percaya yen ieu budak jalma bodoh eueuh kabisa. Cek Ki Bagus Seta inget deui kana kajadian harita. Manehna murid pangleutikna ti Ki Darma ngaranna si Ginggi, cek Ki Banaspati. Ki Bagus Seta neuteup seukeut ka Ginggi, tapi anu diteuteub teu bisa mastikeun ngawakilan eusi hate anu kumaha eta teuteub teh. Si Ginggi diutus ku Ki Darma pikeun nuturkeun urang anu keur ngalaksanakeun tugas ti Ki Guru, cek Ki Banaspati. Tugas naon anu keur kaula anu luyu jeung parentah ti Ki Guru teh? Cek Ginggi nyaritana teu make tata adab tapi nganggap keur cacarita jeung sasama. Tapi Ki Banaspati henteu bisa langsung nembalan nyatang tuh moal bisa nembalan sabab munggaran ti Ki Banaspati teh Ginggi kudu nutur-nutur suji angkara tur kudu bisa ngabinasa. Ginggi yakin Ki Banaspati moal wani wakca yen kungsi ngutus Ginggi pikeun ngarogahala suji angkara. Tapi hate Ginggi munggu heran sabab Ki Banaspati tetela akhirna nembalan. Nya sia ku aing dititah maihan si suji angkara tapi teu dipigawe pan, cek Ki Banaspati. Ginggi langsung mireungeuh ka Ki Bagus Seta sabab ceuk panyangkana
Ki Bagus eta bakal ruas tapi pikeun kadua kali na Ginggi geus heran deui bae. Sabab basa ngadenge omongan Ki Banaspati kitu tetela Ki Bagus eta hare-hare teu katembong ruas komo ambek. Heuh, kaula dititah maehan suji angkara, kumaha pamanggih kisilah? Cek Ginggi ngaleupaskeun sopan santun dina cacarita. Kaula bener-bener katipu ku sia. Ginggi, cek Ki Bagus eta teu nembalan pananya Ginggi tadi. Gek manehna diuk deui dina bangku. Ki Banaspati oge pipilueun diuk dina bangku. Hareupeun Ginggi anu teu kaagehan bangku. Benten Ginggi anu teu kaagehan bangku wayahna we nangtung, tapi kusakitu ge manehna geus nempatkeun yen dirina sajajar jeung anu aya. Sabab lamun Ginggi ngaku aya di sahandapeun diukna tangtu kudu sila dina amparan Alketip. Sia matak hemeng euy keur aing. Lamun ngaku muridna Ki Darma kunaon datang ka ieu tempat make nyamuni pinuh urusia. Cek Ki Bagus eta. Loba teuing lalangse anu ku kaula kudu ditalungtik. Tembal Ginggi tetep nangtung. Ngeunaan naon? Ngeunaan hubungan aranjeun duaan jeung ngeunaan tepi ka mana ngalaksanakeun amanat Ki Guru. Cek Ginggi. Panti heula geus diterangkeun ku kaula Ki Banaspati anu nembalan teh. Sagemlengna geus diterangkeun teh. Ki Banaspati ngahulang deui sakedeung. Nya kabeh geus diterangkeun. Cing sakali deui lah terangkeun. Cek Ginggi. Sia ulah calutak. Kumaha bae oge aing duaan teh pernah lanceuk sia. Cek Ki Bagus eta tu genah ku tingkah Ginggi anu karasa jumawa. Kumaha teu rek kitu sabab jero sabulan ieu Ki Bagus eta geus nganggap yen Ginggi teh bade gamanehna. Geus lah, ieu budak memang kurang didikan ti Ki Guru. Tapi kacolonos eueuh adab eueuh sopan. Tapi waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos saeb. Cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-50 dina dinten ayeuna. Insyaallah urang sami-sami teraskeun dina seri-seri anu salajengna. Sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten nu kasuhun. Wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.